Codet. Sia ningalan nang Ya sia-sia tekoan kuduan ku aya mah pelajaran nu kieu mah. Sia. Anak buahna datang tuh. Wah. Bawa bos datang. Kabur juga. Pawanianan ka budak lemur. Eta di jeda dah. Pawanianan kita ka budak lemur. Kamari orang eleh teh batu bunting kertas eleh teh. Aduh, orang kamari di dieu tah di tempat dieu orang dipermalukeun Eleh, urang ku gengsi codet. eta da deur make kalung kunci Inggris tuh da. Aing mah enak mah kudu rada serem tuh. Ieu enak mah nonton tato orai pabeulit di dieu aing mah enak mah we serem. Heueuh da. Terus di dieu tatangkalan akarna para recah ku aing mah. Ayeuna mah aing mah make kunci Inggris deui. Aing mah kamar ge eleh make kunci Inggris mah. Ayeuna mah ku aing virus hektar enak mah ku aing dicapit gitu. Eleh deui ngerakeun lah. Moal lah aing kan preman nu nyekel di dieu mah preman budak lembur. Atuh ayo urang datangkeun deui sekalian eta kan Iya anak buah aing jadi ka mana atuh ye? Tah geuning karak datang. anak buah kakra. Ayo sia ka mana wae atuh? Aya tuh. Kamari teh pan sia mah teh nyaho di dieu bener teh. Bener. Aya kejadian spektakuler pokona mah di dieu. Urang teh dipermalukeun. Aduh. Pokona mah lamun kamari aya infotainment ngaliput orang pokona mah sebagai preman budak lemur orang era euy. Dipermalukeun. Ayo nama kita tita kasih codet orang tuh mandi dia biasa kita kasih codet tang Kita deui tang deui. Oh, siap. tang si codet Urang kemari baru nyok di tengeulan. ya init guys si codet ajakan kan yuk enggak init Bos kumaha lamun budak lembur balas dendam ka urang. Teu sieun tatahin tatian acan di pangotoran dengan aing doang. Eta hulu kunaon di pasangan layar tancap nih. Eta sia ngaledek ta budak. Nu aing teh rarieutun sia Kira ku bos preman rarieut. Arek preman arek naon ge anyakit mati Allah sia mah nyawa aing ge rarieut. Bos kumaha lamun budak lembur ka dieu bosna kerariut mah bae kerariut itu bae wang budak lembur mah wang babad ku bos kunaon jadi mabad urang mabad Bentar, Mang arek nanya. aya ka naon Ai markas si Codet di mana? iya Ning ieu mah markas teh kanang hayam. ngaledek lin ka aing teh Heueuh, aing ngaledek. aya kelucu kan Heueuh. sasia gra Iya, aing anak buahna budak lembur, tuh budak lembur ditungguan tuh di ditu. ayu Heueuh, ayo di tempat kamari cenah. ayu udah datangkeun bos urang kang hantem deui ku aing Heueuh, kok aing ditungguan di ditu jeung budak lembur. cek heula cik dah Sip. bos kumaha budak lembur di layanan mah nama ku sia heula we duaan engke lamun sia arele datangkeun we aing oh cik ngariut pak mana di siang gitu dekat neangan teh micet balik deui aing mah tah yo Cuci. dibajakeun can Geus, bos cenah cek si Codet hayu cenah. geus kadar ieu mah Heueuh, bener. ieu ning mana eueuh wae tuan ini sugan mah gede nyali oge ya dah mana si codet itu kerarieuteun lah lebay deh kan ngaran preman tiba ngeriut ceuk oge ka cicing deh ka codet tuh lo diubaran patas lagi langsung dikurapkeun kitu mah bener teh bau taneuh bau nama ina eta sia karena bos aing sia ngajak eluh emang aing teu wani gitu yang lanjut aja jeung kemari aing mah enak mah teh hayang gunting batu kertas aing mah enak mah teu usum gunting batu kertas mah enak mah aduh baku hantam aing mah enak mah sok Aisyah tiluan aing duaan kumaha aing mah rek nanyokeun di dieu Teu si didinya tuh.
sugan kira kalau nu kieu nih. Itu seorang heula ieu. Sok aing mah yang nyaho. Cara melawan saha tah? Jidinya. Aing ngelawan kan leutik babari di tenggalna. Oh, sok ayo. Sok. Dari heula lah. Iya kue. Sok. Sasak kali deungel ku aing pingsan sia. Adi sia maju. Maju sia. Ayo sia, hayo sia. Ayo naon sia, hayo sia, hayo. Ayo wah, teuna. Wah. Urut. Tok sia. Cokrak tuh. Aduh, iya mah. Angkatkeun dong. Babalik tuh sia. Kan itu kan tuh. Ini telah kencuk lah. Ah, ini mah ieu. Cek di palbah teli mana? Iya eta. Ayo. Rada gila. Kela. Cuma lu teh ngerakeun pramar budak lembur pan meurinan ieu jurus ieu tah hektar. Ada ngaturan. Aya sia mah. Aing gelut kieu. Cek. Nahaon kitu? Ataha eta? Gelut tak kieu tah. Sia. Nah, Teh. Lain gitu lain gelut mah kieu tah. Sugan. Tah gelut mah. Oh. Tah. Kitu. Ayo ke dieu lah. Sia. Woi. Aing resep nya gelut kieu mah. Yang masih ayeuna. Aing resep. Aing ribut kitu mah aing resep neuleuna oge. Aing gelut. Cek nah. Tes ilmu mah tes ilmu. Aing nama da anak buah geus eleh. Bos. Usia busur kuduaan bosna ka dieu. Lah. Oke, ayo urang datang teu ayo. Busur lah. Tuh mantenganan. Anak buah aing marah reunang teh nya euy. Aduh, bos eleh geuleuh aing euy. Tuh urang telat sia maningan. Itu bere jurus kamari teh. Oh deui orang teh ilmuwan kita. Oh jadi ini kumaha sia? Jubaran mah. Sia. Sia duaan tuh. Injuk aing mah. Nekieu naonan ku aing ya. Ulah sok gitu kanak baing mah ningina jeung aing. Ayo urang leuting di ditu deui. Ayo. Sok gangsengkeun nya aing deh. Sejar apa dia. Ayo. Ayo. Bos bisa kumaha? Sia ayo. Tah, sader. Sia ningalan nu Ya sia-sia kawan kuduaan ku aing mah pelajaran nu kieu mah. Sia. Anak buahna datang tuh. Wah. Bawa bos datang. Kabur juga. Pawanianan ka budak lemur. Eta di jeda dah. Pawanianan tidak ka budak lemur. Kamari orang eleh teh batu bunting kertas eleh teh. Yang dia yang kemarin diputih kutiluan nya sorangan. Ai ribut mah uta taina. Motoran leungeun aing lah. Heula geus antepkeun tuh mandingan kitu mah. Nah, Berapa? enamu berarti orang menang tos lah. Tuh. Yeh. Salah gitu balikan deui. Nah tuh. Budak lembur. Beh.